Kumaha, kebasan mikir. Aisyah nanya ke duit kain jeung naon? Jang modal. Sia mah teu nanaon aing mah ya 50.000, 100.000 bisa jadi gede ku aing mah. Aisyah boga teu? Aing mah didepositokeun. Ji, kapanjang mana lu bisnis lagi aing ngajak. Pira ku aing senang sorangan. Di bisnis naon heula ieu? Yo, pokokna mah kieu ku aing dibere gambarannya. Mana bisnisna? Pokoknya mah lamun penting aing ka Hong Kong. Ya. Lamun berang aing ka Malaysia, ka Sydney, aing mah ka Singapura, ka Thailand, loba aing mah. Jadi kieu. Bohong aing bohong. Acan. Oh, acan. Elpis suka sih. Sugan lieur Anu dina TV gini. Yo Sarip. Aing kenangan si Kipli euy. Aing teu boga pisan duit ya. Kumaha carana aing menang duit? Aing ngajak bisnis. Tiisen teuing atuh ieu teh. Muatan eueuh ieu teh kita tadi ampun ting menican ngalarisan acan ieu teh. Usaha kana naon atuh tiisen teuing nya. Mesti usaha kana naon. Usaha nah, mau jauh nu kieu mah tukang sales. Ini sal puduk bener. Kamana Kang ngojek tak? Ada ojek? Mang ojek. Uhun. Hei. Bade kemana bade ngojek? Saya teman itu wow ka aing. Iya saha Tuh kana irung sama. Nah itu saya teh. Anjing. Aing ini kesima pangling nulis ya. Aisyah ieu naon jadi sales maneh? Sales salap sia. Salap naon? Aing mah teu budug mun tong nawarkeun salap budug lah. Cih. Tak kitu ca aing pemikiran anu teu normal maneh mah. Matakna ca aing maju hirup teh aya we kieu tiba heula maneh ngojek. Kumaha aing ngojek ge da anjing da berkah anjing mah penting mahal sia teh. Yo, cek saha ngojek teu berkah-berkah sia mangan urang hirup teh kudu maju. Ieu mah cicing. Oh, pan maju aing ge aing ngojek pan aing maju goblok. Pira aku mundur. Mundur lamun aing cilaka. Nu kieu pamikiran ortodok nu kieu teh sia mah. Terus kumaha tuh? Yo, aing boga bisniseun Kipli. Lah, aing geus moal hayang di bisnis jeung sia. Sia mah unggah-unggah bisnis pasti ujung-ujungna duit ke nyelakakeun ka aing. Nunggeus-nunggeus ge aing sakola karungka jeung sia mah. Nu kieu ya atuh dalah ieu setelan aing ayeuna. Dah. Tengah jamin aing setelan kitu genan anjing lah. Di dasi. Maneh oge tepi ka teu ka wau ka urang. Geus teh usaha naon ayeuna meni make nu kieu segala rupa. Yo. Aing teh aya bisniseun. Sok dieu ya aing. Ieu mah serius aing mah, Pli. Aduh. Ku aing lamun sia kana menyesatkan deui ku aing ditonjok ku aing sia. Sia geus sabaraha kali menyesatkan wae ka aing. Moal atuh Kipli tenang we, ayeuna mah aing bener bisnisna yo. Sorangan mah aing luar negerian ayeuna mah. Naonna? Yo. Sorangan boga duit teu? Ya, cek aing genan tungtung teh karena duit si kunyuk mah. Kumaha, sok kebasan mikir. Aisyah nanya ke duit kain jeung naon? Jang modal. Sia mah teu nanaon aing mah ya 50.000, 100.000 bisa jadi gede ku aing mah. Aisyah boga teu? Aing mah didepositokeun. Ji, kapanjang mana lu bisnis lagi aing ngajak. Pira ku aing senang sorangan. Di bisnis naon heula ieu? Yo, pokokna mah kieu ku aing dibere gambarannya. Mana bisnisna? Pokokna mah lamun penting aing ka Hong Kong. Ya. Lamun berang aing ka Malaysia, ka Sydney, aing mah ka Singapura, ka Thailand, loba aing mah. Dina sapoe eta. Eta mah bisnis naon eta nepikeun ka Hong Kong ka Sydney ka Taiwan nu karar itu. Heuda aya dibejakeun bisnisna mah aing moal menang keuntungan atuh. Sok bener teu? Jadi aing kudu ngaluarkeun modal sakumaha ieu? Geus 100.000, we 100.000 bisa jadi gede.
Bener aing mah. Manya 100.000 bisa ke Hong Kong, ke Sydney, ke Singapura. Ya. Sia. Lamun hayang bukti ajaran heula, ieu mah nyawat acan di ajaran atuh. Kumaha aing mah pemikiran teh kudu lurus anjir. Oh, lurus mah lurus kan aing sakalina lurus jeung sia teh sok aya we ti pagut. Eta pancek Roma Irama ge apal maneh. Naon? Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Tah cek Roma eta teh lagu lain semata-mata lagu Bung Haji teh. Matak aing gagal ayeuna sukses. Iya tuh. Kan aing kasuksesan orang mah pasti mau babaturan. Eta maneh atas mau naon, mau duit mau naon? Ji duit aing mah didepositokeun. Atuh sia mau naon eta na atas? Sakitu badagna. Iya masalin pan aing keur ngider aing mah da dipapai aya nang kere ka babaturan dikurang diajakan bisnis. Jadi kumaha ieu aing kudu modal sabaraha? Enggeus 100.000 tong gede-gede. Tenan Ayeuna? Ya ayeuna atuh mah nya isukan. Sia ku aing ngalejonkeun aing dileukeun ku aing tepikeun ka liang copet ke diberi ku aing sia koplok. Gitu tah. Ya aing karek boga duit 100.000 na ya. Keun bae atuh ya urang teh kudu wani berkorban sia mah. Sorangan ayeuna ek di dieu wae ngojek heula. Apa aing keur ngojek keur usaha lah. Nya geus ieu ku urang duit dibawa ke urang ka dieu deui. Tapi eta kumaha ka Hong Kong ka Sydney kumaha aing teu ngarti teu paham aing nya. Urang sabenerna lain bunga jelaskeun ieu teh euy pi bisnisna teh cerah. Jeung kahareupna teh ngan lamun ku aing dijelaskeun kabeh nya. Erek iraha urang ayeuna ngagunakeun ieu modal panjang da sorangan kan rada kuled ku aing mun dicaritakeun kabeh lila anjir. Geus lah ku masih awe nu penting mah ngahasilkeun. Heuh. Anjing sing hasil sia nya. Ganting ka mah ieu teh yo. Ku ninja anjing jadi teu jiga ngojek. Ya ple. Wajar. Nah bener gitu si anjing teh. Aing asa geus teu saya di wae ieu teh aing masih kunyuk teh euy. Tapi da aing teh penasaran si anjing teh euy. Bisa we ngolona mah. Tapi mudah-mudahan we lah. Ara gojek. Lumayan si Kipri beunang ku aing. Nah deui sajen euy. Si usah ngaliwat ieu teh aing mah. Sampeurkeun ka imah kitu nya. Hop. Ka mana? Naon sih? Sasaha ieu? Ampun teh menyatu wau. Tah. Iya Gusti, nu agung Mangsud si jiwa geuning. Poho salah urang. Oh, tuh dogos lila atuh ka mana wae antum ha. Tangnya. Heeh. Nya tuh. Ai, keren yuk, gawe di mana yuk euy. Ini keren kieu ayeuna mah nyetel. Tadi Sumpah. urang geus si Kipri. Ieu mah urang nya pamarang-marang tadi mah ka imah. Oh. Tadi teh ngan pamarang-marang panggil di dieu nya dipegat. Heeh. Ya, Kumaha? ayeuna sok gawe di mana ayeuna? Mang Upi. Ayeuna mah nganggur we paling ge macul di kebon, enak mah melak suuk, melak sampeun kitu. Ah. Katincak ban eta. Poho. Ini semu menggorolong sedikit. Terus kumaha? Yo. Urang happy bisnisna Heeh. keur nganggur mah. Bisnis naon kumaha ieu? Bisnisna. Heeh. Kumaha nya dijelaskeun mun jelaskeun ku urang dibere kisi-kisina bae nya. Heeh, kumaha? Jadi kieu. Bohong, aing bohong. Acan. Oh, acan. Ngajelaskeun ge acan. Tuh, Tah nu kieu jalma nu moal maju-maju teh jiga si Kipli. Ai can dijelaskeun cicing. Ya, dengekeun ieu ka dieu ieu nempona ya. Ampun teh namin sabarasi menit teu kadeu ka ditu ka dieu aing nempon teh. Nya, sok. Ya. Si Kipli tadi ku urang geus diajakan, manehna geus satuju. Heeh. Pi bisnisna nya pi bisnisna hade. Tina duit leutik bisa jadi gede. Hebat Anda. Ya tuh iya tempo ya hasilna. Kumaha deui kumaha. Ya. Aya duit teh 100.000. Ujang modal atuh mah nya ayeuna rek dagang martabak teh kudu nyieun heula gorobag. 100.000. Jangan heula aing mah. Geus kurang dibere kisi-kisi bisnisna ya. Heeh. Bisnisna teh kieu lamun peutingnya orang teh ka Hong Kong.
lamun berang ka Sydney, engke buritna ke Thailand, Ih, ke Singapura, ke Malaysia. Sok jalan-jalan. bisnis urang nama cicing ngan eta bisnisna Ayo nih hayang euy ka ieu ke Malaysia juga Thailand ka itu. gampang aya mah nu kitu mah ngan eta erek moal ieu bisnisna ieu mah bisnis cara pisan 100.000. 100.000 bisa jadi puluhan juta bisa ratusan juta. Bener tuh yo. Ampun teuing moal bet urang kepanggih kahirupan atuh cenah ayeuna leumpang aing bosen na mobil wae. Tuh mobil aing mah di imam mending ngajabek Itu maksudnya Pajero. ieu urang boga duit mah ieu 100.000. Ngan ladang sampo aing meuli deui ieu. Atukeun bae tina sampo bisa jadi Pajero. Bener kumaha? eta. Ih, Bener yo tapi tah nu kieu nu sok menganggap rendah. Hafal teu lagu ieu Haji Roma Irama. kumaha? Berakit-rakit ke hulu. Siap. Nah, berenang ke tepian. Wow. Sakit-sakit dahulu. Baru kemudian tasok tuluikeun. Tijung ke. Lain atuh bersenang-senang. Sok bersakit-sakit teh lah ya nak. Oh. Mun sakitu-kituna eta duitna. Ha, kitu atuh. Kira-kira. Aya naik ka mana? Ayo dihitung pira ge 2 lembar. Tak kitu. Ya, urang nitip pokoknya mah itu hasil sampo urang karunya mah urang. Urang tadi ek lebih jarek ka bangkeun ieu teh. Tenang we urang itu duit di deposito teh dibawa-bawa keun we heula da moal bulukan ieu. Gua sabar ae teh na deposito. Gede. Kan urang tara sombong. Sana urang lamun nimbulkeun loba loba cucunguk di dieu mah paling menta. Kitu. Sok enak ka mana? Wing ka ditu heula tuh. Terus urang itu lanjut heula nya. Heeh. Da urang mah tarapo ka baturan lamun ke kapanggih mah. Oh, awas ya karep poho ya 100.000 jadi sabaraha tadi teh? Pokona mah jadi ratusan juta. Oh. Oh, Ya, karep poho. Jong, doakeun we. Yo, siap. Dua teu euy cenah. Skipri Marisol. Mang Lutfi. Nah nanti geus 200.000 tah. Baralep pisan aing mah. Aing dicantang tuh menang hanteuna. Tuh, aya euy si Arifna euy. Cek aing ge, nu penting mah bijil ti imah, rezeki mah ti mana we. Mangsa ketiga. Elvis Elvis suka sih Sugan liar. anu dina TV gini Yo Sarip. Nah teu apa mana ya aing saha? saha maneh Ampun, saha juga yang kieu Ha. Ya. Si Jiwong siapa? mana da ka mana we sorangan ieu tas di mana jadi kieu Bisnis atau aing mah? bisnis Ya heueuh. Mana kegawe naon ieu dia? nyeker ngubah motor ya Anjir, pegawai nu poe naon sorangan? biasa we untar anter lah kadang ka balong ka kebon naon wae iya yo kuda besi Ya Sarip, dikumbah nah sorangan aya kieu bae kahirupan. kieu we kumaha Ayo we kieu jeung kieu moal aya kamajuan maneh mah. kudu kumaha tuh Bijil. aing geus bijil ti imah tuh ieu teh Yo, si pemikiran teh gunakeun kumaha carana urang menghasilkan cuan. heeh Ayeuna mah zaman internet. zaman internet Heeh. atau internet teh naon Ai internet teh anu pabelit kabel di luhur teh ya. Tah aya kabel internet cenah geuning sok aya tah kabel internet teh pegatan nu kitu. Internet teh aing rada teu ngarti eta teh geus da mun dibahas hayu kadinya mah moal ngarti-ngarti ngan aing ka dieu teh ngahaja ya Sarip aing ayeuna mah alhamdulillah geus kapanggih. kapanggih naon Kapanggih kahirupan tina pabisnisan. sorangan neangan tadina Nya heueuh atuh itu di tayangan mah urang erek meunang pabisnisan kumaha. neangan naon Aing ayeuna neangan maneh ya ka dieu ngahaja pada aing teh kapikiran gitu si Sarip dia teu gawe-gawe. Tara bijil teh aing apa maneh teu boga duit ku aing ayeuna erek di sina bisnis. so bisnis naon atuh Aing boga bisnisan jadi ya. naon Ku aing dijelaskeun nya. Dijelaskeunna ku urang nu intina we nya. Bisnisna ayeuna kieu lamun peuting urang ka Hongkong. Iya. Lamun berang heeh
ke Singapura, ke Malaysia, ke Thailand. Pokoknya nama tina duit ngan saeutik sarip. Ngimpi gerah hudang atuh. Tah gitu, serang mau maju-maju. Apal teh maneh lagu nabung Haji Roma Irama? Hanteu nu kumaha. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, sakit-sakit dahulu, Asik, susah-susah dahulu, asik. baru kemudian Tiga jebur. sarwa wae jeung surut nih sorangan mah digejebur geuning bersenang-senang sia teh. Oh, ayeuna geus senang. Jik, aing mah masing senang genan inget kene ka babaturan daek kene lelempangan padahal di imah mah aing Pajero spot. Atuh aing hayang. Kapal udara, kapal cai, kapal selam aing aya kabeh. Aing hayang atuh geus teu motor. Jik, kapan heueuh atuh kitu tah sing aya kemajuan sorangan teh. Bisnis naon? Yo. Bisnis mah simpel, sorangan boga duit teu ayeuna. Duit, aya duit mah. Yo, Sabaraha? 100.000 aing mah tina 100.000 bisa jadi gede. Wah, nu bener. Jik. Aing mah bet ngajak ka dia tuh capek aing ti ditu lempang ka dia teh. Ieu teh hudang ngimpi cek urang geuna. Ieu beunta aing hudang ieu. Bener duit 100.000. Bener. Aya 100.000 ya. Tah kitu atuh sorangan teh. Dan aing asal rada teu percaya ieu teh duit 100.000 bisa jadi Pajero Nu gitu tah. kieu ieu, nu kieu nu bakal gagal jadi orang sukses teh. Duit mah tah. Seorang mah juga si 50, Lupi, juga si Kipli, gitu. Jadi Aneh. Pajero. Jadi seorang itu tina 100.000 yang jadi Pajero, yang jadi naon Kudu. bisa yang beli kapal selam, kapal terbang, Jadi bisa Pajero, pokoknya mah. kudu. Nya, Heeh. yo, urang aya mah da erek melancarkan bisnis ieu. Pokoknya kisi-kisi nama eta. Ya. Nya, lamun penting urang ka Hong Kong, lamun beurang urang ka Eta Malaysia, bisa ka Thailand, keluar negeri kitu ka aing hayang. Singapura. Daku urang lamun dirincikeun ayeuna sorangan moal ngarti anggar kalau ka terhambat ke bisnis urang. Lieur kana. atuh geus Nya. nu penting mah aing jadi Pajero tah. Ya heeh sorangan teh apalna sok we kumbah motor teh sina bersih. Angin kumbah motor heula geus. Urang ini teh nya. Heeh, Jub. Ya doakeun. Heeh. Nah, heeh kitu nya ieu teh. Hehehe. Lumayan tuh cak aing genan. Kan sabaraha kali gereleng. 300.000. Usaha naon zaman ayeuna. Hara rese tanpa modal, bacot doang. Mana, Pi? Iya tas ulin we teh lebak tas ti imah tadi teh tas nganterkeun duit ka bank tapi duitna Loba duit itu mun sagala nu nganturkeun duit ka bank segala. 100.000 tadi mereka ieukeun ka bangkeun kan di jalan teh ting aya saha euy eta teh. Oh, Mang Jiwong eta teh. Kumaha kitu si Jiwong? Aduh aing asa rada curiga ya iki cara nama ieu. Kumaha Pi? Ento tadinya teh lompang gidig manehna teh ting saha ku sidik-sidik teh. Pas buka kacamata da Mang Jiwong eta teh. Jadi nya intina mah ngajak bisnis lah ka urang gitu. Bejakeun manehna teh di tuna teh sok cenah. Peuting sok ka Hong Kong, berang sok ka Sydney, cenah ka Singapura sagala rupa sok keliling manehna mah cenah eta teh. Jadi nya ai modalna mah teu gede cenah maneh teh tah duit uing teh nu 100.000 ka bangkeun heuh jang ngabung. Kemanehnakeun kayak jadi ratusan juta pokokna mah cenah cek manehna teh. Aduh, berarti lain ka aing hungkul si kunyuk ieu mah. Pasti ngadeos si kunyuk ieu mah. Dipenta duitnya sabaraha ku si Jemongna? Heuh eta 100.000. Aduh, anjing. Sarua ka aing ge minta duit 100.000 tadi. Walah teh lah. Lu bener eta? Heueuh, 100.000. 100.000. Heuh nyebutna mah cenah kabeh babaturan diajakan ngan. Heuh eta ngomongna kitu bener teh ka Singapura aing mah. Eta duit hasil menang sampo eta. Duh, ka aing ngan minjem duit 100.000 tadi teh. Mana aing ge duit ngan sakitu-kituna deui ladang ojek tadi teh isuk. Aduh, mana aing kumaha atuh nya Heuh Pi. ini urang ge asa caya euy eta teh ting kumaha. Aing mana duit aing 100.000 Woi, teh. kunaraon jiga nu parusing kitu? Sorang ngambil juga nu bunga. Oh, Mana-mana Atuh. Ka mana? Erek syukuran, ek babagi. syukuran naon? Kurang sok 4 bulan majikan deui wae ka kamari. Lain. Eta mah beda deui. Ieu mah urang sakedeung deui ek boga Pajero Sport. Di mana-mana buka mobil di mana? Mindahkeun ieu nya mindahkeun hanjuang sama nu kolot. Caprak ting bisnis aing mah Bisnis yo. naon? Aing teh aya bisnisnya. Peuting ka Hong Kong, beurang ka Thailand, sore ka Taiwan, ka Malaysia. Iya aing kata-kata eta aing meni inget dina si aing ya. Yang dia aing Ya mana iya mana boga bisnis naon ya?
Sorangan mah atuh bisnisna ka luar negeri kan tadi geus dibejakeun ka Hong Kong, ka Taiwan, ka Malaysia. Tadi aing babagi syukuran ya aing. Aing apal ieu bisnisna pasti. Geus mau gagal da eta geus terngiang-ngiang bagaikan lagu eta teh. Hong Kong, Sydney, cenah anjing, mana di Singapura. Thailand cenah. Geus mau gagal ieu mah. Nah, caing ogeran. Geus Aing mah katipu kencang ieu mah saya cara nama. aing menang hasil ieu nanti. Sampo aing. Aing Teu teh. aduh. Geus aing ke cara nama cong teangan we aing ya. Kurang sok Balik ke cara pasti dipus ke dia mah. Coba kemana Pak namanya? korban ayo. Hehehe. Lumayan tuh caingenan kan sabaraha kali gereleng 300.000 usaha naon zaman ayeuna ada rese tanpa modal bacot doang. Aja.